Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Pitar Rajendra Hakim. Di dia abdi bade ngadongeng cerita Situ Patenggang. Cita mimanda kakuatan nu rohaka, cinta merlukeun perjuangan jeung pengorbanan kalayan disorang ku hate nu ikhlas. Najan dipisahkeun ku anggangna tempat, tapi ku cinta mah mau burung jauh dijujuk anggang di teang. Kisantang jeung Dewi Rengganis nu ngawiruh cinta munggaran, hiji mangsa manggih cocoba kudu paturai panggang tineung sanos kitu ari ati papada. Ati mah teu eleh cumantel beureum kadeuleu bentak rasa anu akhirna ngajurung duanana pikeun maluru laratan sewangan Dewi Rengganis maluru laratan kieu. Santang pon bilaga sabalikna pateangan tengah tugduging kanyaliksik ka tepi wiring. Cunduk waktu ninggal mangsa antukna Dewi Rengganis sareng Kisantang teu burung patepung lawung paamprok jonghok di hiji tempat kalayan disaksian ku hiji batu gede anu kiwari ceukna batu cinta. Jungjungna buah ati di pawanangan nganggukeun raga katineng anu ngancik dina asmara jisim abdi teu parantos apruk-aprukan maluru laratan salira menanging ikhlas ridho dugi ka ayeuna urang tiasa patepang di barung hate kebagjaan kitu saur Dewi Rengganis. Deudeuh teuing geulis akang oge apaan salami ieu teh lumampah tanpa tujuan istuning nuturkeun indung suku teh sanes bohongan demi anu disejataya deui iwal ti patepang sareng salira kiwari akang kacida bungah kagiri wireuh kurang patepung di ieu tempat balar Kisantang Dewi Rengganis sareng Kisantang silih cacapkeun kasono di luhur batu gede batu cinta. Salajengna Kisantang ngadelkeun pamaksuda nanafikeun nyandingkeun Dewi Rengganis. Tangtos bae Dewi Rengganis henteu nampik sasatos jadi cita-citana ti kapungkur kilang kitu. Dewi Rengganis aya patengahan kakian Santang. Manawi teu kaobatan jisim abdi teh gaduh kahoyong, mangga geulis hoyong naon bae moal burung ditarehkan pikeun ngabuktikeun cinta akang ka salira. Duh junjungan buah hate jisim abdi teh hoyong dipangdemalkeun situ sareng parahuna kanggo urang duaan lalayaran. Situ sumuhun junjunan sumangga ku akang dipangdamalkeun akang ikhlas. Tangtos bae geulis bujeng hingga ukur situ adalah di piwarang ngadamel laut oge tangtos akang bakal narahkeun sakamampu akang. Hatur nuhun akang. Kocap Kisantang anu katelah mibanda kasaktian langsung ngaturkeun sakur pangabisana. Kisantang nenjrang lelemah di barung ku kakuatan anu rohaka, bumi inggeng sarta cai nyusu ngaburial cai nyusu ngumeta patempatan tuk dugi kajadi situ. Teu hilap Kisantang oge ngadamel perahu kanggo pelayaran. Sabada Kisantang tiasa mohonan pamundut Dewi Rengganis, tangtos bae Dewi Rengganis oge henteu sulaya kana janjina. Kisantang sareng Dewi Rengganis meuheutkeun janji meungkeut cinta ku pertikahan kiwari Situ Patenggang kakoncara minangka salah sahiji tujuan wisata Jawa Barat. Nah, bet kateleuh Patenggang taya nu terang secara pasti dan anu Aceh mah kawitna tina Patengan. Maksud Patengan teh nyandak tina lalampahan Kisantang sareng Dewi Rengganis anu silih teangan atanapi pateang-teangan. Demi perahu anu didamel ku Kisantang teh kiwari nganjageuleuk jadi hiji pulo anu paranehna di sateungahing situ. Eta pulo teh kiwari dinamian Pulo Asmara. Tangtos nyandak tina asal muasal parahu anu dianggo ngumbar asmara ku Dewi Rengganis sareng Kisantang dumasar tina eta leungeunna kiwari tumuwuh kepercayaan atanapi mitos sibagean masyarakat. Utamana mah aya nu gaduh pamadegan saha bae nuju papacangan bakalana hubunganana pamilalayaran di Situ Patenggang ku ayana eta mitos wisata ka Situ Patenggang teh disarengan ku bebeuna sewangan. Sekian dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.